Waduh, sakedeung deui tereh lebaran euy. Unggalnya lamun geus ngadeuketan lebaran pasti sok riweuh. Riweuhna kunaon? Kahiji can meuli baju lebaran, heuh, kadua can meuli daging, katilu can meuli kumeli, kaopat can meuli buncis. Ngan hayang nanya, ieu mah nanya we mah sakadar nanya ya. Hayang nanya urang mah bener ieu mah nanya. Nanya urang mah bener ieu mah nanya ieu mah bener gitu. Di mana mimitina jeung saha mimitina anu ngayakan meuli baju lebaran euy. Coba aduh dewek asa lieur yeuh. Heuh maksudna liurna mah kumikiran eta mimitina di mana jeung saha nu ngamimitian lamun lebaran kudu beuli baju lebaran. Heuh. Padahal mun meuli baju mah teu kudu lebaran we geus nya. Teu kudu lebaran we gitu. Tapi identik ku naon gitu. Lamun rek lebaran duh riweuh meuli baju lebaran. Ngan nu jadi pertanyaanna saha nu ngamimitian meuli baju lebaran jeung di mana? Nanya we eta mah.